Naon Jang? Beneran mak. Iya keur motongan tangga sampe dek diplakeun deui. Oh, jeung saha dia? Jeung si Erni. Mama cai nginum teh. Mawa tuh di si Erni juk. Mantap bae. Kumaha juk? Siap mak. Juk. Neng ada lu naon? Dia nuju bersihan ieu sampe. Neng. Hah? Bias abi nyungkeun cium teh. Entong aya si emak ih. Mak, kemana mak? Erni, beres ya teh. Ya. Padangu. Erni. Di syarat ayeuna didinya tong cicing di dieu. Urang mah geus capek mamatahan dinya mah terang ngagugu. Diomongan kitu teu ngadenge, diomongan kieu teu ngadenge. Geus cenah mah jing kah sakarepna tong cicing di dieu. Sia anu kudu nyingkah mah. Emang mah ieu masaha? Imah aing sia teh jeung anak aing. Sia anu kudu nyingkah mah. Ayo urang cicing di mana? Bangsa bodoh ku masih di kolong jamaah kudu nyingkah. Masa teu moal tulus usir. Ngomong akad itu. Moal tulus usir. Nyingkah. Mak, Euy, ieu teh ningan sampo teh geus dialas sawarehnya. geus Nyai kamari. Kumaha mak gerde sampeuna? Sager deh kieu Nyai. Wah, hebat berarti ieu tanah subur mak. Heeh. Kumaha mah mun urang eksperimen? Eksperimen kumaha ya teh? Bobogaan salaki urang ngajaran doang di tanah ieu. Sugan we ngagedean mak. Wah, kapok Nyai. Apa kunaon ari emak? Tega gedean Gede mah gede. kan? Ngan pas dikali ngaleungit. Nah, habat ngalengit. Heuh kapancong. Erni, adio. Naon mak? Maneh mah teu balik barang inyem teh mulangkeun teh. Teu balik kumaha ari emak? Heuh ari nginyem teh sing apik. Ulah mulangkeun barang ruksak. Mulangkeun barang rusak naon ari emak? Itu gaji anu saki aing dipulangkeun geus regel kitu geuning. Ari geus kudu kumaha ari emak? Pan gaji mah regel teh ditu ge. Ah, teu narima aing mah gantian kudu teh. Ari emak kunaon makan juga nu stres. Lain siga nu stres kitu. Tuh gaji maneh ruksak si Erni. Nah, ada teh rusak gaji mah. Itu tinggal ku maneh regel. Di mana-mana gara gaji mah sok regel mak, tong sok nyalahkeun. Ah, sia mah abang ka awewe ngabelaan wae. Ah, lemah lieur mau balik gue. Mak udah sok kitu era. Ah, sia mah suka belaan si Erni. Tutur si Erni gitu. Teman teuing sia. Bu. Ari sieun nu abi aktif keneh teh nya. Eta sugan di dinya nu bogana. Ih, di imah aik nangna ge ah. Cobaan miss call atuh. Naon di miskol? Eta sim. Nah, bet di miskol. Aktif keneh teu. SIM, perpanjangan SIM. Ah, bebas cuma gue. Terni mah terbalik mereka kenalan teh nas urang geus ginding. Kebalik naon ti? Heuh cek eteh manehna gawe di BCA. Da emang heueuh. Maknya disamperkeun ku urang keur ngaduk. Teu salah pan urang mah pan eta mah singkatan. Singkatan naon? Bangunan can anggeus goblok. Terbalik sama goblok. Erni geus nyieun KTP teh. Ah, teu tulus Pak. Korea Nah, nu ngadata nasi omen. nah banget mungkus omen. Heuh, pieu pas ngadata jenis kelamin, manya kita minta dipotokeun jenis kelaminan. Bodoh, keblong tampiling geus aing budakna. Kuman budak itu teh. Geus nyen KTP teh. Enggeus, Beres kan? beres atuh. Jika nempo KTP anyar. anjir KTP na anyar status perkawinan wajib. Nah, lajang. Nya teuing atuh. Teuing pan mana data teh di dinya atuh. Kan abi teh ya ditanyanya ku si Ana teh cenah. Bu, udah berumah tangga? Ku abi teh dijawab we acan. Nyebut acan pan urang teh atuh salah di dinya, urang dianggap naon? Ya dianggap salaki lah. Kenaha atuh bet ngomong belum berumah tangga. Nya sok we tingali di imah ieu aya tangga teu. Oh, weh. Heuh, nah atuh. Naon? Tinggal itu enu komen. Naon? Baca we sok. Zaman ayeuna mah tos teu aya kaizin posting dalaman oge tos teu aya kaizin. Aduh. Bejaan bu barudak. Naha? Eta nu daregang cangcut. Engke mah tong diposting cangcutna. Postingna ieu we lingis, kampak. Naha betul. Daripada diomongan, geus tong posting cangcutnya.
Jangan barudak lu darah. Ya. Wah.